Tak dina kepercayaan orang Sunda mah lamun halodo hayang turun hujan teh kudu ngamandian ucing. Bismillahirrahmanirrahim yo Mang Cep. Ngamandian ucing supaya turun hujan. Dilus. Tah punikeun. Sok enggar dilus kuda dana. Kabur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nya anya turun hujan tuh. Wah. Hujan lagi lain hujan cai tapi hujan hujan. Aduh tobat hujan hujan geuning. Anu manggil anjing keur udun kumaha? Eta mah wayah subuh eta mah. Tuh aweuna teh singirunceuna. Bihabu tengek naeur cai tengek nyangu gitu. Ari teh aya nu mentasieuna tetanggana. Ari polongokeun panto. Anjing keur cenah Anjing keur si duru bari udun. diuk dina jodoh. Jodoh. La ilaha illallah. Jadi jalma anjing Nya ari kitu bajuna can dibuka berenya. nya encan ari kitu jalmana teh nya pentasieuna kalah teu tulus jadi. Ngogoak berenya. Aya anjing keur udun. Aya anjing keur udud cenah anjing saha nya jadi jodoh cenah. Bisa bahayeuna. Aya keneh hayeuna na ge beunghar. Ngan eta mah meureunana teu di waktu umur meureun tak mah. Marobe bel Mustafa aya ucing rek disunatan ya robe bel Mustafa aya ucing rek disunatan bela si Black yang disunatan ku Ebi. Tah menurut kepercayaan orang Islam mah kenah bager nage ka ucing teh sabab kasayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah karesepna kana ucing. Di kagepan di papangku ucing teh. Sabab Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad mah resepkeun ngingu ucing. Mangga kasadayana umat muslim kada yang ngingu ucing, piara ucing ulah ditelantarkeun, ulah dipaehan, tapi kada dilindungi. Umat Allah kasayangan Rasulullah. Wassalam ti Mang Cep Hendriana.